kelompok hiji MIPA 4 parantos waktosna ngaduikeun dongeng Sunda saskala gunung. Astagfirullahaladzim, gunung naon? Sampurasun sadayana, panggih deui sareng kisah podcast kelompok hiji. Kenalkeun abdi Mutria Rizka absen 25. Bakal masihan dongeng lain nu jiga namah tos arapal kisahna. Sabab dongeng ieu teh pasti aya di mana-mana. Pasti aya di tiap buku basa Sunda komo keur zaman SD mah. Aya nu bisa nebak teu? Nah, benernya eta carita sasakala Gunung Tangkuban Parahu. Wah, parah we mun urang Sunda cicing di Bandung tapi teu apal carita sasakala Gunung Tangkuban Parahu. Tapi nyatena naon ai teu apal mah. Ku kitu hayu atuh urang mulai weh ngadongengkeun. Kacaturkeun di hiji leuweung aya bagong putih. Eta bagong teh gawena ngan tatapa bae. Geus 50 tahun ari anu ditapaan ku manehna hayang boga anak awewe sarta bangsa manusia. Dina hiji waktu bagong putih ngarasa hanaang. Manehna indit ka hiji tegalan deukeut walungan Citarum. Barang datang ka dinya manggih batok balokan. Hartina urut anu meulah duugan. Loba pisan eta balok-balokan teh. Urut nu moro uncal ka dinya. Aya hiji batok-batokan urut tuang Kangjeng Prabu. Eta batok teh aya caian, nyaeta cikahampengan Kangjeng Prabu. Barang geus marulang, kapanggih ku bagong putih lantaran hanaang. Leguk bae cai nu ngemplang dina batok teh diinum. Ari geus nginum kawas aya anu nyaliraan kana awak bagong putih kawas anu ngadeng reuneuh bae. Lila-lila bagong putih teh reuneuhna beuki gede. Ari gubrak orokna jalema sarta awewe geulis. Pohara bae bagong putih teh atoheunana. Anakna ciuman digalentor bari disusuan. Eta orok teh tuluy dingaranan Dayang Sumbi. Nalika geus gede, pok Dayang Sumbi teh nanyakeun bapa, "Ibu, ari bapa kuring teh saha?" Nanya jalema kawas kuring atawa bagong saperti ibu. Nyai, anu geulis anak ibu, nyai mah teu boga bapa. Mun nya mah boga bapa meureun aya di dieu, tembal bagong putih. Piraku ibu, sakabeh makhluk ge kapan pada boga bapa? Boh manusia boh sato hewan, ngan bangsa kakayan anu henteu boga bapa mah. Lantaran anakna pok deui nanyakeun saban waktu, akirna bagong putih teh balaka. Bapa hideuk mah Kangjeng Prabu di ditu ayana di karaton, ceuk bagong putih. Ngadenge kitu Dayang Sumbi pohara reuaseun, juk-ujug panasaran hayang nepungan bapana. "Lamun kitu mah ayeuna keneh ku kuring rek ditepungan," ceuk Dayang Sumbi. Dayang Sumbi kebat bae indit, ngajugjug ka karajaan. Ku Kangjeng Prabu tuluy diahu anak, diperenahkeun ku hiji tempat sarta dititah diajar ninun ka tukang ninun. Teu lila oge Dayang Sumbi geus maher ninun kaen. Nu Kangjeng Prabu tuluy dipangnyieunkeun sarung ragon anu luhur di tengah leuweung. Ari batuna ngan ukur anjing hideung nu ngaran Situmang. Dina hiji waktu, nalika Dayang Sumbi keur ninun, parompongna murah ka kolong saung. Lantaran seugah kudu turun, pok bae manehna ngomong sorangan, "Leuh, mun aya nu daek mangnyokotkeun eta taropong, tangtu bakal diaku salaki ku kuring." Kabenaran pisan di kolong sarung teh aya Situmang anu ngadengekeun omongan Dayang Sumbi. Eta taropong teh dicokot ku Situmang sarta tuluy dibikeun ka Dayang Sumbi. Karuhan bae Dayang Sumbi pohara reuaseun, teu nyangka yen nu nyokotkeunna taropong teh anjing, lain manusia. Mangkaning manehna geus kedah ucap, "Rek ngaku salaki." Dayang Sumbi rumasa geus kapalang kedah ucap. Kawas geus kitu katangtuan ti dewata, manehna tuluy hirup paduduan jeung Situmang. Tepi ka hiji waktu kandungan, boro ngajuru, anakna lalaki dingaranan Sangkuriang. Sangkuriang sok resep ulin lulumpatan kadua Situmang. Sakapeung bari mawa tumbak, lelewer dilempangkeun ceuk nancep kana tangkal kai. Sangkuriang surak sorangan,
bunga lantaran tumbakna beneran. Si Tumang dihujukeun sebrut lumpat ngudag kana tangkal kai. Bangun keur ngudag soto baroan. Sang kuryang beuki maher bae ngalempangkeun tumbakna. Tuluy mah lain saukur ulin lulumpatan, tapi mimiti diajar ngasruk ka leuweung. Neangan soto barueun. Moro sato naon bae, careuh, peucang, atawa mancek. Junggara moro ka leuweung, ibu mah hayang dahar jeung ati mencek. Ceuk Dayang Sumbi hiji waktu. Sang kuryang tuluy indit ka leuweung, dibarengan ku si Tumang. Aneh pisan poe eta mah sasatoan teh henteu aya nu katenjo ngaringkang hiji-hiji acan. Padahal mah ilahirna mah sok katenjo uncal atawa mencek keur rendang nyatuan di tegalan. Poe harita mah kawas ngaleungit ka mana boa. Sang kuryang geus asruk-asrukan ka saban tempat. Kalamping ka tegalan. Lapur sasatoan teh kasampak tapak-tapakan acan. Ari si Tumang beut ngadadak-dadakan kebluk deui. Henteu daek lulumpatan neangan sato boroeun. Tos keur kitu mah, sakitu heula caritana. Tungguan engke di episode 4, carita Sasakala Gunung Tangkuban Parahu, bagian kadua. Kumaha caritana? Mulai rame teu? Ai nu teu apal mah pasti biasa wae sih kana carita ieu, ngan nya dangukeun we nya bisi aya poho-poho deui ngeunaan kisahna. Sakitu heula kisah episode ayeuna. Hatur nuhun.